oge anu hayo we ngasaan gawena teh asak dicampur jeung kecap ngarah amis saamis nu nongton video ieu. Assalamualaikum wilujeng wayah kieu baraya. Alhamdulillah tiasa tepang deui. Dina dinten ayeuna kaleresan urang menuju aya kegiatan pembenahan kanang hayam, sambil ngabenahan kanang hayam di selangan atanapi iya naon teh urang sambil nyate. Alhamdulillah di dieu seueur para pekerja kan lolobana manor nu digawe nama kursorangan nu saja nama ukur ningalikeun, tapi kehadiran eta ge lumayan memberikan support dan doa. Tiba waktuna ayeuna saparantosna tos ditusukan si daging anu name ayeuna urang sate. Jadi aya Mang Adani, Mang Otang tuh nu biasa anu gawe nama sorangan, anu ngamanoran nama lobaan ya pekerjana. Ini sudah tercium bau harumnya. Alhamdulillah sate terus mulai terus digeber-geber saudara baraya sadayana sehingga ngahasilkeun sate anu insyaallah nikmat. Iya the chefna aya Pak Otang Sutisna sebagai chefna. Lumayan harum bau wangi tas kacium ieu di sela-sela irungnya. Nah masih keneh ngageber Kang Dani, masih keneh ngageber keneh. Alhamdulillah sanguna tos asak, tinggal ngantosan sate na wungkul. Dengan berbagai macam kegiatan, aya anu ngahuleng, aya anu ngageber, aya oge anu hayo we ngasaan gawena teh asak diasaan kaur loba. Nah masih kene proses nyate kene mari dia sababara sate. Alhamdulillah baraya satena parantos rengse ya kirang langkung aya 20 tusukan lah leuwih. Nah ayeuna tugasna Pak Iswur jang ngulek-ngulek samalna. Ayeuna disebut samal Neng Sinti dicampur jeung kecap ngarah amis saamis nu nongton video ieu. Baraya cunduk waktuna jang tuang. Alhamdulillah kebersamaan saparantosna damel biasa sok diselangan ku tuang, padahal nu damel nama ku sorangan anu tuangna we seueuran ya. Kitu baraya wilujeng wayah kieu wilujeng tepang deui di sanes waktos.